Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i ahli usul dina kitab Jamul Jawami sasauran kieu. Innal amra bi syai'in muaqqatin yastajibul qada idza lam yuf'al fi waqtihi. Tah cepet. Ulah kanyerian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, falhamdulillah, thumma alhamdulillah. Fa innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqul walad 'alal walid ayyuhsina asmah wa ayyu'allimahul kitaba war rimaya was sibaha wa ayyuzawwijahu idza balagha ila akhiril hadis. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, ka payeuneun Saibul Bait mangrai teh sahanya. Mut kebun bapak nyebutna teh mangrai. Derai, mangrai, mamajikan toto mah mangrai teh. Mangrai rahmat. Hikmat. Kali istri sakali mangajikan cucu sareng keluarga besar sadayana anu kalebet keluarga besar almarhum Bapak Jamhur anu kusim abdi teu keun dibanggakeun dimuliakeun. Bapak-bapak, para tamu undangan, ikhwan akhwat, para jamaah pangaosan sami rawuh hadir. Mugi-mugi sadayana teras tumeras kenging kamuliaan Allah fid dunya wal akhirah. Mangrai hikmat ngayakeun acara Maliwatul Hitan disyukuri ku ieu pangaosan ieu teh jadi rahmatan lil alamin. Sugrining nu ngiring hadir kajeun teuing ngadon kerek naon moal tambah laku bakal kenging ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara teh acara rahmat lil alamin nu hadir demi Allah bari mun teras istiqomah bakal kenging surga Allah. Karena sauri Imam Syafi'i teu aya deui amal nu paling gede tanpa seueur syarat iwati ngahadiran kana pangaos. Matak seueurkeun sebelum urang mulih ka rahmatullah hadir kana pangaosan. Amin. Malah anu paling utami mah nu matuh ngarah langkung mati.
rutin tanya majlis taklim kemis gitu. Eta pangagengna. Upami bapak-bapak angkat ka Madinah, di Madinah caket makom Rasul ka balik kidul antara kamar Rasul sareng mimbar Rasul Masjid Nabawi nu pusaka Raudhah min riyadil jannah ayat taman surga. Eta teh barang surga ku Allah diturunkeun ka dunya disimpen di Masjid Nabawi. Nu matak di kadunyakeun teh garansi siapapun sanes urang Mekah hungkul urang Arab di berbagai penjuru dunia anu iman ka Allah, nu rasa cinta ka Rasulullah, anu nganabina ka Nabi Muhammad ku ucapan tauhid raditu billahi rabb wa bil islami din wa bi Muhammadin wa bil qur'ani imam wa bil ka'bati qib wa bil mu'minina tanu ucapkeun kitu karekam ku Gusti Allah eta jalma bakal masuk surga di akhirat. Jadi keur hirupna geus dijek tanah surga. Kemah ketika menjelang kiamah eta raudhah di Madinah teh bakal ditilepan deui ku Allah dicanak di ka surga. Karena barang nah make dikadunyakeun ngarah ditijek ku sugriming kaum muslimin termasuk urang dieu. Amin. Saur Nabi lain eta wungkul. Raudhah min riyadil jannah taman surga teh di mana ge aya taman surga. Hayang apal ajeun taman surga? Bala ya Rasulullah. Kantenane Rasul eta tah halakul zikri lingkungan nu sok diayakeun mengingat Allah pangaji ta sapertos halakoh majelis dina wengi ieu. Ieu teh riyadun min riyadil jannah. Nah, jadi pernah nijek ka dieu berarti nijek tanah surga karena sumping ka dieu teu aya tujuan lain illillah fillah billah alau alam. Amin ya rabbal alamin. Bakal jadi saksi di akhirat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha dina poe kiamat tempat-tempat nu pernah ditijek ku dampa sampean urang bakal ngaberitakeun ka Gusti ya darios sadayana teh ieu Gusti taneuh nu pernah dianggo ngaji pernah ditijek ku jalma nu rek ngaji pernah ditijek ku jalma nu keur zikir ngingat ka Gusti pernah dipake medarkeun halal jeung haram ke eta tanah bakal nyafaatan ka eta jalma di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, cenah tadi tanpa syarat ngaji ama panggedena. Iya ya, karena pengawasan mak ya. Tong boro-boro karena Allah. Ada kuring mah ieu dikaji teh lain rek ngaji ini ti imah teh rek nagih hutang. Aya di dieu nu kitu. Nya hutang dibawakan pengajian. Rek nagih naon? Nganu ditagih di teang teh aya nuju aya di mangrai. Ditinggal teh aya na kursi. Ditungguan weh. Jadi setan milu cicing di eta tempat ngaji teh lain samata-mata tujuan ti iman niat ikhlas rasa cinta ka Rasul taat ka Allah rek ngaji tapi turun ti mah rek nagih nu ditagih nuju ayeuna pangaos milu we ngaremeng repehes naon cool teh yang ngadengekeun we tujuan anak apa rek ngaji rek nuan nu ditagih repe kulem ari korenya tos ditutup disaurkeun ka Rasul kumaha kitu
Saur Rasul ari milu ngalingkung na tempat ngaji mah kajian tujuan tadilah tepilah ta'ala Allah la yashqa jalisuhum eta jalma moal silakan di akhirat demi Allah bakal menang ampunan surga Allah subhanahu wa ta'ala bakal menang ampunan jeung surga Allah subhanahu bari tujuanana lain rek ngaji rek nagih mun ditagih keur milu ngaji subhan kan beren syaratna teh ulah wakabalik memeh tut setuju teh ulah muli memeh ditutup teh tama miskram gajaranana teh saur Kangjeng Nabi dina matan Bukhari Muslim bab ilmu aya 3 jalmi nu init kana pangaji goncong-goncong ka tempat ngaji cicing di nu caang deket penceramah tadi dia bertanya deket muka itu mata kasu nama kan cicing diharap di nusaang deket penceramah si eta awahing kuku menjot jeung kabita kubun telan rahmat Allah subhanahu batak apa sakaligus harita keneh Allah ngabuntel ka eta jalma nu cicing diharap kubun telan rahmatna amin. Aya deui koncong-koncong gek diuk di tukang dinu poek ku protokol kapayun R mau isin Allah ge eraeun rek mere rahmat non jadi mung piwarang kapayun isin dia saya dinu poek ta Allah ge isinan bade masihan roh dua nomor katilu teu make kain cek santri nah di tukang nu poek na dihareup ngan memeh ditutup balik ti heula kumaha rasul si eta nu balik ti heula memeh angeusan mah a'rada an dzikrillah eta jalma ngabalieur tina fatwa fituah Gusti Allah lamun eta jalma ngabalieur Allah benu ka eta jalma benu mengutuk jeung ngalah jadi nu peryogi ngarah urang sekaligus mawa pahala jeung ngabersihan dosa nyaeta ulah pulang memeh beres ulah muli memeh ditutup amin para manfaat di dunia wal akhirat hadirin anu dimuliakeun Allah subhanahu wa taala mangrai hikmat ngayakeun acara hitanan putrana hitanan teh dina aturan agama punten sunat nama budak usia 7 poe tina kelahiran ari wajib nama budak dihitanan menjelang latihan sholat tangtosna usia 7 tahun nah sababna karena sholat kudu sesuci bebersih sedangkan lamun eta teu dihitanan kulubna teu dipieusieun teu dibersihan masih kene ngendap jeung nyana kotoran najis nah make 7 dinten mani terlalu dini ngara langkung enggak sehat kedua sekaligus yang dipasihanami sekaligus dipangakekahkeun ku ibu ramana kewajiban akekah teh kewajiban ibu ram kumaha lamun ibu rama teu mampu manehna teu dekakeun geus dewasa balik boga rezeki ngekahkeun diri sah cek aturan agama Islam akekah teh pada praktis nama secara amaliyah fardu ain naon ngan taklifi nah punten sunat muakkad cek aturan jeung mazhab Imam Syafi'i naon sababna disebut fardu ain secara amaliyah secara teoritisna sunat muakkad karena aya hadis mangga lamun bodak teh diekakeun ku indung bapana bari indung bapana mampu mencit toba boro-boro 2 hiji 3 mencit sapi mampu tapi teu hayang ngekahkeun eta budak di akhirat engke geus marangot kapangih ku bapa jeung indungna ngabecir lumpat berbirit-birit moal aku ka indung bapana dumasar hadis eta
bahwa ngekahkeun teh secara praktis amaliah fardu ain. Matak lamun hiji jalma teu ekah keur waktu budak pedah ibu ramana teu mampu. Kakolotnakeun apa ngakehkan diri ta eta teh kodok hukum. Nah, memang kudu dikodoan. Asy-Syabiki mazhab Syafi'i ahli usul dina kitab Jamul Jawami sasauran kieu. Innal amra bi syai'in muaqqatin yastajibul qada idza lam yuf'al fi waqtihi. Sanyana parentah nu di waktu-waktu muaqqat karana. Akekah waktuna 7 din atau 14 din atau 21 din. Idza lam yuf'al fi waqtihi di mana teu tiasa kalakukeun dina waktosna akibat teu aya waragan yastalzimul qada ngawajibkeun kudu dikodoan di luar waktuna. Kewajiban ibu rama geus teu aya ngekahkeun dirina. Mantang dina syarah kitab Madzhabul Arba'ah mun aya jelema geus aki-aki inget cek indung bapana sar akekah ngekahkeun diri bisa aya pertarosan kumaha menjelema can ekah bade waktu kurban heula ekah heula waktu kurban heula artos catat ya pada aya ulama ustad nyebut kudu ekah heula datang waktu raya guma kurban heula karena eta nu boga waktu nah eta pikir mahal karena nu gaduh tos gitu. Kumaha hade korban ongkoh akekah dilaksana ngan saur kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq lamun jama akekah dina poe rayagung geus beres salat Idul Adha. Saur hadis Nabi nu diungkapkeun ku Said Sabiq eta bapana indungna nu ngekahkeun menang ganjaran kurban akekah cumpon keur anakna. Subhanallah. Karena dilaksanakeun akekah di waktu kurban. Oleh bapak ka Mekah hajian haji tamatu teh ngaheulakeun umroh di bulan haji. Umumna nu di dieu pernah haji pasti tamat. Tuh, karena alternatif yang pertama kurang dilaksanakan ku jalmi disebut haji ifrad. Haji ifrad mah dipanerikeun umroh diheulakeun haji eta mah teh kudu mencidam. Naon? Ta mencidam teh ceuk Imam Syafi'i nu hade dina poe rayagung ngarah dam cumpon ganjaran kurban dipasihkeun ku Allah karena di waktu rayagung sarua jeung akekah di waktu raya. Amin ya robbal. Akekah teh pamegat 2 istri hiji kitu ge mun mam kumaha cenah waktuna 7 dinten 14 dinten 21 dinten mun teu aya waktosna di sebelum balik naon kumaha nepi ka balik can mampu manehna we ngekahkeun diri terus pamegat 2 istri hiji awas ari akekah nu dipasihkeun kawas kurban beda akekah mah kudu asakna karena saeutik nu dibikeunna jadi ulang nyampekeun jelema nu narima jadi kudu geus meunang ngagulet tawa ngasop sok si umi teh geunah teh tanya tos jadi ti Rasul mah akekah teh geus meunang ngasakan siap konsumsi betul sangakeun ai kurang sok ditambahan eta agama teh make sangu naon make goreng tem make goreng tah make cap make tahur make goreng lauk sagul le aya deui apel tambahan jeruk dihidangankeun terus nu hadirna make motor lala jauh atuh berewe keur bensin 50.000 oh nyaji Samsu sabung 1 juta kudu kitu eta teh namahan agam kumaha
mapan temenang ditambahan temenang ditambahan sote jeung dikurangan lamun dina ritual ibadah mah boh kawas salat subuh da kerjang-jang bade 4 rakaat teu meunang arina sosial mah meunang ditambah seperti daging akekah mah nya ngahakan daging wuku atuh hangru tambahan jadi namahan dina masalah sosial teh kaasup bidah malah dianjurkan eta teh disebut sunnatun hasanatun subha gede ganjaranana teh kudu ngayakeunana terus secara estafet sinergi dilaksanakeun tuluy nu ngomongna tah ngabejaan sieun bakal menang pahala gede di akhirat amin ya rabbal namahan agama asal dina bidang sosial temenang sate dina ritual lamun kurban mah hade atah nah bagaimana masih bulan kurban rayagung hade atah nah make hade atahna lamun katarima ku umat Islam loba teuing kurban mah dianjurkeun ku syara meunang dijual kapas dijual loba teuing mah da urang paling menang 2 kilo di berbagai juru teh nya 2 kilo mah di sope di gulai lah di sate daging domba mah dina Fathul Muin nu matak benang dijual teh kondisi di Arab Saudi ketika Fathul Muin di Arab di Arab waktu rayagung punten memeh covid anu hajian teh jeung pribumi 11 juta sabaraha lamun 11 juta mencit kurban jeung damko atuh ke 11 juta leuwih damko mana ge betul kali 10 kilo itu gue kalkulator 90.000 ton sementara orang Mekah tara nuang daging kur tuhnya batak loba orang Indonesia nu jadi mukimin di tanah Mekah kawas nu digarawa jeung karuli TKI ngumpulkeun daging kurban aya meunang 2 ton 3 ton ya dibagikan ke takroni ke Nigeria ke Bangladesh ke Pakistan ke India nu miskin tapi kayak orang Cidaun Cianjur tukang tembok di Mekah geus 27 tahun ngere daging kurban setengah pasir di gunung kita teh bohong teh beukian daging kurban orang Mekah mah orang kaya tah kondisi seperti eta mun meunang daging kurban 2 ton jual saware gitu coba jual tah eta aya meunang 2 kilo mah langsung dijual kalau kurban tapi ayeuna mah alhamdulillah teu sembarangan dibikeun jadi daging kurban puluhan ribu ton teh tos disoyogikeun open non 200 ton cokot daging kurban asupkeun kana open teknologi tepat guna tunggu 1,5 jam golosor teh beut make kaleng ngaranna teh kor kawas di Jepang lamun ngalalauk ti laut teh 200 ton asupkeun kana open 1,5 jam kemudian barijil make kaleng jadi sarden minimal botan ya eta teknologi tepat guna teknologi hebatnya ngasupkeun bijil tapi leuwih canggih teknologi Gusti Allah naon cenah bapana budak ngasupkeun daging segede curug kasih eta jos bijil ieu kabeh nah make seri naon kita mah teh orang wajar we atuh. Udah cek mama ajengan totoh ayarana menang di tempat urut peperangan. Yung Ramos bos deui.
Cioreng kasabet keur perang dicokot kurana. Tanya ulah kabari bina rana-rana sakali cara ge. Dibawa ka imah diasupkeun kana parabot manehna. Qala Nabi sallallahu alaihi idza taqal hitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunjil. Dijawab hadis di mana bertemu dua kelamin lalaki jeung awewe teu bijil mani tetep asal patepung itu wajib ad keur narjamakeun hadis nu nembe subha. Eta mah teu jorang da ari hukum mah teu nanaon ngara jendre jeung cinak. Naon. Da abdi mah teu wasa kudu ngomong pasir. Pada dirinya aya sarna teh. La ilaha illallah. SKJ sarkan. Tasila. Bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Teh akekah bedana jeung kurban. Kurban teh kewajiban setiap tahun bagi orang yang mampu. Qala Nabi hadis Bukhari, man kana lahu sa'atun li ayyudhiya fala yaqrabanna musallana. Sahaja mana poe rayagung boga duit keur meuli kurban tapi teu hayang kurban eta jalma mangkades ya. Nu kitu saur Nabi ulah deukeut-deukeut kana tempat salat kaula. Naon make kitu diusir teu meunang asup ka masjid. Saha diusir meunang teu meunang ka masjid jelema musyrik. Jadi dorakagen. Nah, gitu nya. Malah kurban mah boro-boro da apa nu badag politik ke amun lillahi taala menang pahala ti Gusti. Abi Hurairah sanes teh aya artos. Neangan ka pasar tos sareem. Neangan onta sapi teu aya. Aya we hayam pelung naon. Dibeli ka dieu geus mae keur kurban. Dipencit niat kurban. Saur Rasulullah Abi Hurairah anjeun menang kurban doma anu gede ngan teu jadi kurban ari secara syar'i mangan menang ganjaran kurban. Beda kieu. Lamun Bapak sok ngabiasakeun 40 subuh berjamaah salat subuh. Eta jalma surajeng haji mabrur. Lain berarti jadi haji ngan ganjaran surajeng haji mabrur. Udah gitu. Terjadi haji ngan boga pahala haji mabrur. Kan cenah make aya ganjaran haji keur jelema nu miskin teu kebedak ka Mekah. Loba keneh di lembur cara-cara ibadah keur ngaraeh pahala anu gede. Amin. Jadi jalma ulah aya alasan ninggalkeun ibadah. Da kuring mah sangsara. Saur Kangjeng Nabi loba jelema nu asup ka sawarga lantaran miskin. Betul? Miskin. Anu miskin jeung nu kaya utama nu kaya ari alusna. Amin. Ya Rabbal. Rasul dikejar-kejar dialog didebat ku sahabat urusan harta jeung urusan miskin. Saur Rasul kieu memang euy geus tong nanyakeun deui. Memang euy nu boga harta moal ka udag euy lamun ngukur amal ibadah keur jelema nu katitipan harta nu bener mah. Loba kesempatan keur ngaraeh amal anu berlipat gan. Terima kasih balungar amin. Segala pangrizki loba keur ibadah amin. Nusan ka Mekah sing irit ka Mekah. Jadi tamu Gusti, nu usaha singgam. Ya kebeungberan digampang. Kae nu kahese aya kahesean dibabari. Nu boga sametan dipangbayarkeun ku Gusti. Anu hayang haji umroh jadi tamu Gusti. Nu boga anak sing jadi ti istri heran pan. Bari urang nu dirindukeun hirup anu mulia maut anu syahid. Kenging surga Allah ke di akhirat. Amin. Ya Rabbal.